ari ieu derawak teu nyaho pan buah goreng banyak hasan nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah gua harus tapi urang ngangkat tembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun kurang henteu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan atuh puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah ngiribeuteung meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan inugeun kanu nyaribeuteung pae bacakan Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayang nyaho ente saeutik dibuka urang lamun irung urang ngambeul sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya memakai minyaknya saya memakai minyak oh iya orang memakai minyak kambeut aku irung urang kitu kene nu bau saya rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak urang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambah ku nyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan narana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa kitu sih kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang
sengit diambil punya sengit ya sengit tenyawan nyana keur maca naon urangan sengit mentak teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang peureum teu nyatet mentak zikir khofi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambel sengit di awak ieu sengit ya sengit cakana ngagerokeun malaikat kade tenan ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi sengit coba jauh coba ieu sengit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih kade urang mun zikir-zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ade nu paek tadi teh sengit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru maladir sayarin malaikat sayarin bener sengit tak ketika orang zikir Cipudoli misalnya ya, mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah kali ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teh ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seugit ka dieu oh ja heueuh ka hayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah kena ngaji bau aing ge hampir utah aing pacar alagaan bener sia sia tolong aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna oh baueun malaikat mantak geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir sengit bau bentek lah aing mah kadinya lah cek malaikat moal kagak tungguan we di dinya bentek nah kuari maca Fatihah tadi teh teu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geunya mudah-mudahan aduh sinum kumaha rasana tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasana alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu anu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari mah jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal ngelengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pada malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut kunyana set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih mah eker carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mentak tetep bae masyarakat teh bumbung bau malaikat na ge bau ikhlas ke coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman
karena lu ya lo kado juga lo kado malaikat ayah nong pembacaan bau datang malaikat nu saya bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah susah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alna ta'alahil wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati itu was sholawat lain sambarangan teh sholawat waduh itu malah mau dibaca sholawat eta geus muharram eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala ta'alahil wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati eta mah mantep ka ditu teh mah jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan di kitu kita tadi sholawat ya supaya nempel di malaikat tadi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema malaikat eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawirin itu atuh bauan atuh sholawatna bau pakai ngawirin barang bau atuh bau cek malaikat gede kuat cek kan aduh ya gaji aing usim tiis kos kieu carita batin teh kos kitu mantap lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mah ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu batak ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat baru ditugaskeun kita mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabeladiana mah jadi daek kabeladiana jadi nikmat nginaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu nyaun nyana aya waliullah kieu beker cicing bae jelema di jalan ndeu kanyana saenggeus teh kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ieu aing boga duit 1 juta jang kiai 500 nu 500 deui ieu teh dek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin nu menta-menta dek dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing hade besi poho cak kieu teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kampang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyawan kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juru kasum-hasum ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 teh nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantak kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera
segera nyana ngabejaan besi ka bawa ka imah duit kelengan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dipikeun berarti geus lain nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Geus ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abah nak kajero abah ge rada karasa cenah. Cek mana ngajungkel dong. Oh! Kurang nyari beuteung ya, ngadahar naon urangnya. Atuh kalajengking pan tadi, nyakit di jero. Tuh. Teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tah nu mantak jeung ahli Allah. Maka tebak barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi. Waalaikum salam. Kunaon nya minta cai. Kunaon tuh nyari beuteung. Atuh nu 300 teh. Endahan dipake meuli japuk ku sia. Kalajengking eta. Lelembutan teh main tuh. Dak bae. Urang keur diuk bae lelembutan urang main. Neuleuh jahe. Tring. Jahe getring. Tah lelembutan main tah mah lain lembutan goblok tah mah. Tah eta mah lain lelembutan tah nafsu. Beda lelembutan jeung nafsu. Tuh, itu baguna putihnya budak kurang mananya. Lelembutan main ya. Lain lelembutan bego tah mah sia mah. Du bogo bae burung. Lampung bangun ieu. Beda kulitna putih. Bener. Marah tuh bener tuh nyana. Gede adat. Lampung. Tuh lain lelembutan nafsu. Beda ke lelembutan jeung nafsu. Tah, lelembutan urang kaambeu ku malaikat. Seungit. Tah, supaya urang seungit ikhlaskeun. Ikhlaskeun ge. Asal geus kaambeu ku malaikat seungit bae ge. Aduh. Geus malaikat nu saejeun kade seungit ye. Seungit cakeun dari uk diri dari uk. Dari yuk nyana dirinya nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tata dina aya 300-an di masjid teh kuari kagolkar nyana cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek kene. Aduh, cek malaikat jadi kieu. Bentek cek kene bentek. Nah, jelema geus bau ulah kadari bau. Ditoelan kumaha? Dijagaan ku malaikat ge. Nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung. Ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung. Nyok. Emang geus aja. Aing deuk ngaji ngopi cek kene di dieu. Nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya nang Allah urang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek meureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana tah bentek lamun urang dek salat di jero huntu urang aya cehil malaikat bungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ge di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit ye eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cenah naon eta bungeun malaikat ge sebab malaikat kan tiluk dahar malaikat mah geus neuleuh cehil teh gilaeun nya na ieu teh naon cenah geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya mah sieun ku cehil sehil teh sing ada tah mantak urang sunah naon karangarana lain nyusur helanan tah tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abe bersih malaikat senangeun kan mantak ente lamun deuk
gitu salat sing hade dek wiridan ge dek wiridan cehi latuh rusak nyata ngadahar jengkolnya didinya aya deui oh cek malaikat wow babatur ada kagak orang ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat-malaikat nu cicing di urang lain hadam-hadam babacaan nu cicing di urang nu antak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah ya kokotor-kokotor abeh malaikat datang ke urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan bray hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilatan sial tuh pemajikan goblok guys je cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut-tutut di bawah manyun nya kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge lah cak malaikat teu beres ieu oh eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentak tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaple fuh jurig aya di dinya ye ulah sambarangan tuh mantak ge lain sa tiup-tiupna wa huwa alladhi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui ieu mangatopkeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak la tangkal korma padahal tadi geus garo marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun tapi lamun urang neuleuh kitu jeruk bali gede belah amis bentukna hampir sarua gedena jeruk bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasana mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas meunang aing teteh nyieun masyaallah urang bae lama keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese bak kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian atuh ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika oh pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping siangli dan lain sebagainya
weh loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letah urang beda jeung letah urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongeun pir teh lain letah urang teh mah kos kitu mah tuh letah urang mah emang letah teh tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere teh tempe masyaallah tembang dipanggang jeung teh tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu mah dahar pohara jasa poho ka eureun aya jurigan ieu mah dahar jeung naon emang sia dahar mah mun dibuk-buk teh kitu waduh jeung tempe cenah tempe ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeulem emang ngeunah jasa tanding cenah emang nya mah ti leuletik dididikna tempe atuh tempe bae mantap kumaha dididiknya jelema mah kos kebo mun kebo tadi di paraban endog ti leuletik atuh gadena beuki endog kulantaran tadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia hayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya tuh orang Amerika do mantaknya resepkeun roti atuh biasa orang Jepang do mantaknya mah kentang atuh geus biasa orang Korea do mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tau urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3 ieu can di dahar geus 3 deui we cekna geus teu gula aing hiji wae lah gagarateun 3 ceknya geus jadi 4 berarti kabehna orang Padang isi beak tah moal cek orang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung gitu geus teu kudu jeung nanaon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung nanaon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna kuari barang dahar jeung daging parene ku umur geus garanti deui goreng mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkala dang Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah والزيتون والرمان متشابهان zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab kuari mah aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab nage tangkal zaitun mah aya di Taif sedangkan cuaca Taif pasarua kanjing cuaca di urang pangjing Nabi pernah ka Taif teh anu haju kanjing Nabi teh didinya dilukai eta Taif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya sagala terong di Mekah teh sagala aya bonteng di terong di Mekah teh sagala aya kitu samangka kuari mah malah aya dangder aya hui di Taif sarua jeung di urang Taif mah masyaallah sarua percis we taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Taif mah malah kurma Taif paling bagus jajadian biasa parah nah zaitun tin di Taif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung kitu non kitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina meunang di surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang mah kan laletik
Nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek ku samangka dibelah dua plek tak eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gedena dalima sieun tapi orang gede gitu mah nya ku subur-subur Masya Allah karim mana daya wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur dauna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya dauna makur tapi rasana mah teu akur tah awas teh Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sambarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sambarangan tu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen encan ingon-ingon engke matak Gusti Allah kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aing yen aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus dek arti secara lapad tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu wah haraja salila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat makiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat mantak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedangkeun diwajibkeun zakat kapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah hayu coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh nggak kemana lompat coba urang mah kulantaran geus dikemas make mazhab atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makiyah keur caritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadirna kulo dalahar kumaraneh kabeh min sabari buahna sek silakan tapi wa atu haqqahu ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedangkeun ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah ieu ayat makiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka botra moal ka betra moal komo sok kredit moal bisa puyeng ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyeng nya nah hayu-hayu partai bae numatak badlul wusi teh mah ulah aya patula patali jeung partai ulah aya patula patili jeung organisasi ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan ngerahkeun seluruh kekuatan tenaga pikiran waktu otakna jangan bongkar permasalahan ieu nah semal bisa tah kahiji nomor kaduana ieu aya kulu min samarihi iza asmara cok dalahar ku arajeun kabetina buahna di mana buahan di dieu ditafsiran ku qoblana di memeh asak
lamun memeh asak mah eta teh didahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat. Andai kata aya korma kemudian memeh dipanen diala ku urang kemudian didahar heuh masalah ja wajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar henteu wajib zakat eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tang zakat endeuh nya kos kitu los hajuk kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyarita ke doraka endeuh sih moal sia tah masalah endeuh mah Allah selesai tik memeh panen ku urang poekeun giling dahar hei mang eta papacan di zakatan ya panen geuning cenah tuh aya di zakatan dina Al-Qur'an lage wa atu haqqahu yauma hasadi engke geus di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu naon bila naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna endeuh moal ngazakat doraka. Namun kieu mah ieu anem ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun endeuh masalah pokoknya aing mah jadi dakuran lagi wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon di alaan bae datang ka beak jadi teu ngazakat henteu geus aing mah moal ngazakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiran para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktu nauma kanun domina fi bitoridin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan taluk nendek taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun we ngagesleu toh mantap kaya kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wa zarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas zorob teh eta sebagai koid ngoidan limadalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utlika yansariful lil wujub ila maladalla dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeunana tah ieu yauma teh ngoidan limadalla alail amru ay amru tadi wajib berarti di dieuna bihayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawakeun kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati
wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus tapi nu benerna ieu sabaraha hitung di dinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta batah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe. Kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah. Urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalap teh eueuh. Deuk nyeun imah pahat ge eueuh. Deuk nyeun imah ragaji ge eueuh. Atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina. Moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan. Kakarak bisa dirogok. Timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar dieu deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan bae tahaju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu caritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha ieu nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng kieu sadaya mah ngaji boro-boro si aing ge puyeng ieu mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisah-kisah rada babari ketika patali jeung hukum masyaallah iduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas ya wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai kiamat sih wah haram teh aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy kulu wajib sia ngadahar peuteuy euy aing mah beuteung muter neraka sia dina Qur'an ge kulu di dituna min samarhi idza asmara di mana geus buahan wajib sia ngadahar kiai asana kiamat teh hukuman siapa teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji ada kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalin nadab masyaallah ieu mah carita hesena bae kula ge hese aing caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu ieu penamar-amar keneh aja ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tah ieu puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i kiai kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i siapa sok salah bae pajan Syafi'i tetanggana deui ya Allah geus tina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara kadieuna ditafsiran qoblan najji artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorobna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang kuari ngaijtihad teu meunang
kayak goyatul usul urang nyieun deui itihat teu bisa. Emang itihat teh dibatas, teu dibatas. Padahal itu bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu menguasai sabarafan. Aya syarat-syarat ada ijtihad teh. Ulah kena jago jawame. Hei, urang ijtihad ayeuna mah wasfaqru haram. Li'annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora. Wa kullu ma kana kadalik bahwa haramun yung tiju aspeker haram. Kade sia. Kade jeung aing ngaji na imah teu kudu make speker haramun ku aing disoekeun begeut sia ku aing sia. Ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan. Wa ma huwa speker gitu. Maaf, ai speker teh naon? Speker huwa hadidun. Speker teh beusi. Atuh beusi mah tuh ngabalaya di ditu. Oh, yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta beusi sora. Jadi berarti speker eta anu osok ngaluarkeun sora. Sorana tina beusi apa sora ti batur? Ih, keheula nya. Engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti beusi? Ih, ulah sok kitu. Yes, ya ulah sok kitu. Soekeun sia bae. Hah? Ai hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu beusi. Hajuku urang diketrok. Tang 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 tah eta sora dina kaluar tina beusi. Ai speaker. Speaker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia. Dipencet sia bae. Ieu keur carita mamantekatan. Nah, tasawur heula. Sing bener sia heula, pikir heula ku sia. Ayo, terus kasih pun mah haram becaknya na. Aya si HP boga? Boga. Aya speaker na leutik teh mah. Takol sia ku aing. Tah mah percis kos diceramah teh tah jeung Haji Podoli, make kontreng. Hei, pada teh gitar nu haram ge nu gede. Imah anakna. Atuh Haji Podoli ngagecrek wae terus. Sarua bae ceknya nah horeng nu gede nu haram nu Omah Irama aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram. Takol Habib tinggal Habib. Teu nyahoan ka ngaji teh mah kos kitu. Ieu keur carita lain neuk nanan hese horeng ngaji. Kula mah ngaritakeun hesena ngaji. Hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speaker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab eueuh nanaonna. Ulah maksakeun atuh. Ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina. Lamun cara pencah ieu budak-budakna alah cenger ieu budak. Cenger sepak we ieu budak. Alah geus kakawat bae nu bisa pencawa. Tanya le tukilan nek tasawuf bae nek ngaharamkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusanna tasawuf mah pribadi silakan. Lain deui atuh. Jaya kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk. Cak muridna mama hayang lauk naon? Kakap, mama mah ye hayang kakap nu gede. Neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa. Alhamdulillah. Ieu mama hayang jasa kakap. Masya Allah. Goreng. Yes, butut datah jang eta, tengah jang eta. Nah, mama huluna ieu. Ya, sip geus. Siap bungaheun muridna teh dulu mama deuk ngadahar kakap. Begitu endek ngahuat ayalah pengemis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, pengemisnya mohon. Hayang naon ya? Hayang kakap. Ka muridna bungkus bikin. Cak muridna mama atuh sanajan dibikeun ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna. Bikin. Mama, amun deuk dibikeun atuh laukna teu bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna gede. Bikin bae. Atuh lamun deuk dibikeun saparo ulah kakap. Kabeh. Cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye. Tuh hese capek saminggu gitu geus. Bikin. Nya nama dahar jeung saya aya we.
tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram jang mama mah eta kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jang sia mah teu bisa haram gitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake ka resep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu barang main resepen kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar dipake ka resep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos ka ditu sia lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu mama masuk kitu is ya masuk kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk ge ku aing didahar deui asa ulah aya bara main oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakapak atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu ge sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun. Nah, jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kepala mun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da engkena ka dituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur nya ahli norekat naik mobil nah, kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suuzon atuh mal anggeus-anggeus datang ka iirah ge kos gitu hasud bae nu aya maning teleuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu aslina lamun urang geus neleuman ka karak nyaho ye atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ye atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sabarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kadona sauk ulah haju ngaharamkeun sapeker emang salah ke henteu salah ulah kakarak sapeker dahar diharamkeun ku nyana asalnya nyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai mah sok kitu sia ulah loba omong aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an itu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sabenit dipake ku nyana beda-beda kok bisa kos kitu sih mantap teuleum geura ge ka jero bakal nikmat nah kulu min samaihi marwatu haqqahu yauma hasadi tapi wala tusifu ulah ngaliwat batas ulah leulewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh terseupeun kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh ieu adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya dina jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat
ngaranna Ibnu Jurej, cek Ibnu Jurej, la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu, nyana kebenaran kerjazana ngalakor mah pas nyana ngalakor mah inget jana ka ayat wa atu haqqahu yauma hasadi, nyana sumpah cek manehana la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu, tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah, akhirna aya jelema datang ka dinya patama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kadi anu ngalakor mah ieu dibere deui aya anakna kadi aya pamajikanna aya kadi kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal boga imah bae bengek bae sakena waduh isi mana kumaha tamu ieu teh anak kincuk apa dibawa kabeh ieu ge sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan kor nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeunan kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus saya beak mah geus urun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, ulah sok ngaliwat batas sadajan sedekah teh sehingga ieu pabajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anakna nanya bah ai korma mana pan cenah ngalakor mah beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadahar ai ka mente eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh israf ku kitu ngaranna ngan israf anu asli mah lain eta israf nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mata cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku bas zahaban fa anfaqahu rajulun fi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan, lamun jabal abi kubes wari tinggal ngaran, lamun gunung abi kubes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan, henteu israf tama cek Kanjeng Nabi. Tapi walau anfaqo dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan, israf teh kos kitu ngaranna. Urang boga duit 10 juta dikamasikeun teh israf, urang boga duit 100.000 beli petasan israf, beli petasan israf teh kos kitu. Urang boga duit 1 miliar dikamasikeun pondok pesantren teh israf, surga teh kos kitu. Urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu ka bujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu. Di jalan maksiat leutik israf, kalau mau gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf. Aslina nu kos kitu selama di jalan Allah